Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Octaviana. Saya pembimbing Leksa Medars dari SDN Dayakolot 07. Untuk tantangan bulan Maret, saya akan membacakan sajak Sunda dari buku yang saya baca, yaitu Kasih Ibu. Kanyaah Indung, karya Amelia. 8 bulan ibu ngandung, ngorbankeun nyawa demi anak. Pangorbanan indung moal aya gantina. Ibarat lilin anu caang dina poe, ibarat panon poe anu sok nyaangan kahirupan. Urang salaku anak kudu hormat kanu jadi kolot, lantaran kanyaah indung sapanjang hayat. Ibu hampura abdi teu acan biasa ngabagjakeun ibu. Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan doa serta ditutup ku rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.